Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Erniawati Siti Rohmah wawakil di kelas 10 MIPA hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan hidayah ka urang sadayana. Nu mana urang sadayana tiasa kempel dina ieu waktos dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Teu hilap sholawat miwah salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur dugi ka urang salaku umatna. Para dewan juri, para panitia, sinareng para pamilon anu kusimkuring dipihormat. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun biantara perkawis ngamumule budaya Sunda. Hadirin anu kusimkuring dipihormat. Ngamumule budaya Sunda teh mangrupa salah sahiji kawajiban urang sarerea anu cicing di daerah Jawa Barat. Budaya urang teh seueur pisan, di antarana bae tina bahasa, seni, sastra, tuangan, tingkah laku atawa etika tingkah laku jeung sajabana. Anu kahiji nyaeta bahasa. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda kedah dimumule ku urang sarerea salaku urang Sunda. Sabab upami urang bade ngamumule budaya Sunda, urang kedah dimimitian heula ku basana. Hal salajengna nyaeta seni. Tina kasenian urang oge beunghar, di antarana bae aya jaipong, angklung, calung, degung, reog, kuda lumping, pencak silat, bajidoran, aya kecapi, sareng suling, jeung sajabana. Komo deui aya anu parantos dikenal ku dunia luar nyaeta angklung sareng jaipong. Tapi beuki dieu seni Sunda teh beuki eleh ku seni modern sabab pangaruh globalisasi teh. Anu salajengna nyaeta sastra. Di antarana bae aya Babad Cirebon, Suluk Wulung, cariosan Prabu Siliwangi, cariosan Ratu Galuh, jeung sajabana. Sastra anu kudu dimumule, anu ulah dipohokeun nyaeta alfabet. Teras anu salajengna nyaeta tuangan asli Sunda anu dipika cinta ku urang sadayana. Aya peuyeum, apem, borondong, ranginang, onde, surabi, jeung sajabana. Tuangan eta teh kedah dibudidayakeun, ulah nepikeun kaeleh ku tuangan modern anu kapangaruh pisan ku budaya barat. Anu paneuri nyaeta tingkah laku atawa etika tingkah laku urang Sunda anu kasohor pisan ku sameahna. Hadirin anu kusimkuring dipihormat. Sangkan budaya urang Sunda teh dimumule, aya sababaraha cara pikeun ngamumule budaya Sunda. Nyaeta hiji, urang teh kedah leres-leres mika cinta jeung ngahargaan budaya Sunda. Anu kaduana nyaeta buktikeun yen budaya Sunda teh moal eleh ku budaya sanes jeung sajabana. Hadirin anu kusimkuring dipihormat. Kacindekan tina ieu biantara teh nyaeta hayu urang ngamumule budaya Sunda pikeun cinta ka tanah air jeung tanah Sunda. Hayu urang ngawitan ti ayeuna keneh. Sabab lamun teu ayeuna rek iraha deui jeung lamun teu ku urang rek kusaha deui. Ku kituna urang kudu sadar kana pentingna ngamumule budaya Sunda. Sateu acan ieu biantara ditutup, aya sisindiran anu bade didugikeun. Mangga dangukeun. Ulin ka jalan Juanda sawaktos bulan puasa. Lamun ngaku urang Sunda, ulah poho kana basa. Mung sakitu anu kusimkuring didugikeun, hapunten boh bilih aya cariosan anu teu luyu, boh bilih langkung sae bahe carek bobosapanon carang sapakan, hapunten anu diteda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.